kiwari teu karasa 3 tahun urang babarengan silih tepas silih bodong saunan jeung babaturan kiwari waktosna urang ninggalkeun ieu sakola pikeun milarian ilmu anu leuwih mugia naon anu diajarkeun ku bapa ibu guru sing janten manfaat kanggo urang sadayana. Duh, asa kamari keneh simkuring lebet ka sakola ieu. Ayeuna tos kedah paturai tileuleung. Pileuleyan sapunyere pegat simpal. Kiwari ayeuna urang tos waktosna kedah papisah. Dina perpisahan ieu sanes perpisahan anu akhir dina waktosna urang bakal patepang deui ku ijina Allah Subhanahu wa taala. Rerencangan di mana wae oge anjeun sakola ieu sanes anu diharepkeun ku urang sadayana. Tapi ieu kanyataan sanes hal anu sae kanggo ngarasakeun paanggana urang sarerea. Hatur nuhun kasadayana.